Baheula abah pernah dahar babarangan jeung baturan lobaan. Dahar teh dina meja makan anu buleud. Di tengahna teh aya nu buleudna deui anu bisa diputerkeun teh geuningnya tengah diputerkeun kitu tah. Itu siga kincir lah bisa diputerkeun. Bisa nabrak dahar bareng tah. Abah tarek nyokot lauk. Puterkeun ku abah gitu tah meja tengahna teh. Kabeneran babaturan abah tarek nyokot sayur deh diputerkeun nah akhirnya nu hareupeun abah teh sambal daripada isin geus teh col deh sambal we heula kitu nya dahar deui lah kitu bare nahan jeung lada teh kitu abah da kurang ngeunah deui dahar lada unggul tapi teu beukeun lauk gitu da kitu nya teh abah diputerkeun ku abah deui nyokot lauk deui tah babaturan abah rek nyokot lalab puterkeun deui ke baturan abah pas hareupeun abah teh sambal deui gitu. Kapaksa disiuk deui ku abah sambal teh. Heuh rek protes teh isina di restoran gitu balalamean gitu. Nungtungna mah setiap abah rek nyawa teh ge abah teh nungtungna mah dahar teh jeung kep sambal deui